Punten pamirsa, balik dari sareng abdi Kanita RT Nuraya di acara Trending AA. Kali ini abdi bade ngabahas hasil suara sementara pemilihan calon legislatif DPD Jawa Barat Alfiansyah Bustami alias Komeng anu menang suara leuwih loba dibanding Capres Wapres Ganjar Mahfud. Tanpa baliho, tanpa kampanye, atau tanpa spanduk, Komeng menang suara leuwih loba dibanding calon legislatif sejenna. Alfiansyah Bustami alias Komeng nyalon jadi DPD RI periode 2024 nepi 2028. Dina database KPU, Komeng boga visi pikeun mekarkeun kasenian ti Jawa Barat sakaligus narik kabagjaan masyarakat lewat komedi. Komeng oge nyaritakeun kumaha mimitina manehna jadi kabetot pikeun jadi senator sabab usulna ngeunaan Hari Komedi Nasional teu acan diadopsi ku pamarentah. Sanajan ti eta, anjeunna geus lila ngusulkeun gagasan ka legislatif dina 27 September. Dina salah sahiji wawancara anu dilaksanakeun di Bogor, Komeng nyatakeun yen anjeunna ngan ukur niat pikeun nepikeun aspirasi ti babaturanna. Komeng oge nyatakeun yen anjeunna parantos sababaraha kali patepang sareng DPR nyaeta Pak Fadli. Ngeunaan gagasan Hari Komedi eta ternyata geus ditarima, tapi Komeng tetep kudu ngadagoan putusan ti eksekutif. Sabab Komeng ngarasa lila teuing nungguan putusan ti pamarentah, jadi Komeng nyoba asup ka pamerintahan ngaliwatan pamilihan anu diadakeun taun ieu. Pamirsa, informasi anu tadi mungkas pasamaan urang di acara Trending AA kali ini. Abdi Kanita RT Nuraya pamit undur diri.